bakal ketinggal jalan, jalan bener jalan salah sadaya tungkah makhlukna kade dinamut namun salah tina amarah kadar sawarga neraka pasti kasorang manusia melaksakan dunungan dapalintangan babaliran pangalusna babaliran dapangalusna Pak Dokter Haji Ayu sanajan dunungan di kantun mual sanajan di kantun mulang kasayan mual musnah kang ajat sudrajat kasayan mual musnah Pak Haji Sudirja Nagrag Mimah Ibu Haji Andika sepanjang Namanco urang gumelar Pak Haji Robi kasayan da ikhtiar ilmu tumatut dunya siar Bapak Karim nu goreng per ladisengan meser salurat na diukur dunungan disebiti amboang tak kedasar saurulah sasi parida maganiman parida Hai kopi Ari kopi kebon sereh kebon euring tangtis pespa tangkalna keur dibengkeun mun migawe repeh rapi Kang Aji Srijal timbul anaka salamatan eta tong kaleuweung Eta naonan loba sirah anggur nyian babun naonan tong keeng antong sian mun rek mela bebeneran geni manuk hibah dakana euring kasintu mah kasintunya yang diremah ari sing angger mah angger nganggo pamilih tangtos loyu da jeung sasama digang parendeng ti peuting Bapak Karim panglangtungan pasosore hirup rasa silih geuing Ibu Utin kana jalan anu sengit Dewi Sinta Dewa Rama
anu Ari rek nanjak Pak Haji Obos anu bagus emang ka Cimandiri ayeuna Pak Haji Obos deui bangsa siapa Ari